dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya dalamun kabeh taat kana peraturan agama atau ngajalankeun peraturan agama moal anu miskin deui naon sababna sabab anu beunghar bakal mere ka anu miskin nya kabeh nu beunghar di dieu di Indonesia we contona ayeuna kabeh nu beunghar rarageman kabeh puluhan juta jelema nu beunghar rarageman kabeh zakatna dikumpulkeun sabaraha triliuneun bagikeun ka masyarakat ka fakir miskin. Dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya dalamun kabeh taat kana peraturan agama atau ngajalankeun peraturan agama moal anu miskin deui naon sababna sabab anu beunghar bakal mere ka anu miskin nya kabeh nu beunghar di dieu di Indonesia we contona ayeuna kabeh nu beunghar rarageman kabeh puluhan juta jelema nu beunghar rarageman kabeh zakatna dikumpulkeun sabaraha triliuneun bagikeun ka masyarakat ka fakir miskin. Dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya dalamun kabeh taat kana peraturan agama atau ngajalankeun peraturan agama moal anu miskin deui naon sababna sabab anu beunghar bakal mere ka anu miskin nya kabeh nu beunghar di dieu di Indonesia we contona ayeuna kabeh nu beunghar rarageman kabeh puluhan juta jelema nu beunghar rarageman kabeh zakatna dikumpulkeun sabaraha triliuneun bagikeun ka masyarakat ka fakir miskin. Dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya dalamun kabeh taat kana peraturan agama atau ngajalankeun peraturan agama moal anu miskin deui naon sababna sabab anu beunghar bakal mere ka anu miskin nya kabeh nu beunghar di dieu di Indonesia we contona ayeuna kabeh nu beunghar rarageman kabeh puluhan juta jelema nu beunghar rarageman kabeh zakatna dikumpulkeun sabaraha triliuneun bagikeun ka masyarakat ka fakir miskin. Dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya dalamun kabeh taat kana peraturan agama atau ngajalankeun peraturan agama moal anu miskin deui naon sababna sabab anu beunghar bakal mere ka anu miskin nya kabeh nu beunghar di dieu di Indonesia we contona ayeuna kabeh nu beunghar rarageman kabeh puluhan juta jelema nu beunghar rarageman kabeh zakatna dikumpulkeun sabaraha triliuneun bagikeun ka masyarakat ka fakir miskin. Dalam dipikir-pikir mah euy rek teu kitu kumaha luar biasa na agama nya